gitu aing main nabah saron teh tadi di tokok bae heuh atuh lempangna teh egang urang teh eta mah mending egang urang mah komo ieu jiga nu digurumut ku sireum ieu loba temen ieu sireum mending digurumut ku sireum daripada digurumut ku gajah ari gajah mah eta mah geus pupu atuh ka urang lagi moal daekeun da urang mah leutik ieu coba tempo taruh di pinggir jiga naon tah heula edo ari maneh kunaon edo geuning alaha kalau edo teu cenah ada ngomong gajah asa digegero ya Allah ai deu asa siga gajah edo ya asati dengekeun urang arek nanya ye ari sabarna ari gajah teh gede naon nanya eta teh ari cek kami mah gajah teh gede botongna salah ieu cama saha ieu sepagawean ieu nanahan maksud ieu nanahan eta kamera kahadangan ku di dinya tobat diuk dori diuk nah gitu geus neangan anak be medal neangan anak be medal huntunan ancap dina emik tobat heueuh sok bantu neangan si aya nu ngurungan geus embe medal mangke nomor 2 ieu urang boga tataruncingan jawab heula nu puguh sok gelat naon tadi kan aya gajah ye di pinggir urang aya gajah gede awakna di pinggir gede naonna coba gajah cakui mah gede beutangna geus kieu heula urang runtuy ti luhur tadi handap ye ngaruntuyna coba supaya katimu ye naon nu gedena ye gajah nu di pinggir urang heula coba luhur ulangna gandeng hei iya nyebutkeun gajah di gigireuna gajah ka lain kok gitunya baraya gandengnya urang ada nangan teh teu kasinggungan urang mah manis ari baraya mah da ngaranna ge baraya duduluran komo salembur teh dulur kabeh urang mah sakampung eta teh sadulur bener urang mulai bage kayak heula pan tadi cenah si Una boga tatarucingan gajah ari cek kami gede awakna gede beuteungna cek si Dori nyaonya kumaha cek si itu bae si Una nyaon atuh kudu urang nu nanya malah malik nanya balik si Dori mah cek aji itu tadi ya cicing bae gajah gede awakna jama eta ulah sarua jeung si Dori cek si Dori gede awakna coba mi katempo tah sakabehna nangtung dua nangtung lain malah jadi katempo sahanu siga gajah pemirsa ya coba tingali eta nu dipayun teh aya nu tiga gajah nu ada siga gajah ieu mah geus Dori nanti nyangkung Una oke ayeuna kita gajah challenge ari gajah teh pan gede awak teh nya selain awakna gede pan imbitna gede coba titah naronggan gede nu mana nya supaya eta tataruncingan tadi kajawab coba hiji bari jogetnya tukang gede siap tukang goong sarta maneh ora kieu ge karena si Edo mani ngadlak juga mun kieunya tadi gitu eta mah jiga mbeki eta mah ngajegang sabelah sakna ge ya Edo engke heula ulah ngajak kelut kami pada miheula jeung si Una naonna ka dieu urang mah ngarasa henteu siga gajahnya nyanto jadi dikompetisikeun eta jama 2 bae urang
orang mah langsing. Mau jika jama itu. Orang langsing sih gak langsung. Heh, pas nanti nyana yang nyawa tuh. Coba nana tadi. Nyau. Nyana yang nyawa tuh. Geledeng nyamber karena jeli aing ah. Gede naona. Kira-kira Gila ih, minu badani. Iya majuri, cicing didinya. Sesama gajah jangan saling mendahului, oke? Aja dong. karunya mah karunya ngan itu rahasia, bari lagi rahasia. Rahasia. Asnati. Oke. Ulah kuping. Anu dipikir-pikir mah ye, bae lagi ari gajah teh nya gede imahna. Kandangnya. Kandangna. Jawabanna sok tanya bae tuh kan itu. Dori. Nak kitu atuh. Nok Dori. Rek nanya Dori. Nanya naon nya Asnati? Ari cek ge Dori nu ngarasa awak siga gajah. Ari gajah gede naonna coba cing. Gede tandukna. Emang gajah aya tandukan. Ngomong kami teh. Tulah le cenah. Ayeuna dah. Nah, sok. Cek ente gede naonna gajah. Aing mah lulusan luar negeri. Rahasia imah. Gajah gede naon teh nyaho. Aya sok kita bisa dodek. Oke. Nyana sekolah lulusan di Luar negeri. luar negeri di mana? Amsterdam. Amsterdam. Ari Amsterdam teh di deket naon eta teh? Eta Jerman. Ih lain. He lebah kalereun ci sama aya sing Coba Her, petunjuk arana teh di Samaya teh ka mana tah? Ka mana tah? Edo. Ari Amsterdam teh ti Samaya teh. Lurus belok kiri belok kanan kateo kaluhur tah di luhur. Di luhur. Heeh. Ieu bae tah. Turun. Amun naik kapal teh berarti di luhur bae atuh Arti Edo. mana mah di daerah ieu teh dek kami ge lulusan Manggultas, sakola teh kuliah teh di Manggultas, jurusan tali koper. Ari mana naon teh? Gas. Geus ayeuna mah kieu bae. Asnati bere nyaho ulah ye. Kayak mereka. Lamun teu katebak teh berean eta tanah. Gas. Kieu pan. Pas tadi teh urang rek nyeun gajah challenge, heeh. Gajah challenge bohongan daruan si gajah. Mangka geol gajah eta bujur gajah kan gedeuna. Lagi ada. Oke. Cek Endo dan Cek Dori yang terhormat dan yang awaknya mirip gajah. Kira. Gas. Ayeuna Sedori. Seedo yang terhormat yang awakna siga gajah. Ulah diharap teu ulah ditungtung. Nanti kuliah. Udah kami mau disuruh ku si Una bari naon. Cek gajah challenge-nya. Kan cek kuring tadi bahwa gajah teh bujurna gede. Sok ayeuna ka penonton sing kumaha bujurna gede bari geol-geol. Ayo gendang. Ya, Cek Dori heula. Jadi kena nu menang saha gitu. Oke. Siap Cek Dori. Ya, 1, 2, 3, 4. Geol, digeol. Nguk, nguk. Der. Hai. Gus. Hengor, pas nanti eta kumaha eta si eta. Geolanana kumaha geolanana eta si Dori. Oh, si Edo. Cek Edo eta maju mundur eta Edo. Sebelum ditampilkan biasanya kan dari Nono tuh sok memperkenalkan diri gitu, kenalkan diri sorangan. Urang kan pembawa acara ya. Judulnya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambitkan, kita tampili. Tepuk tangan, hoi. Tepuk tangan, hoi. Artis. Teu sadareun si Edo, urang jangan rek disambit rek ditampili. Biasalah. Terima kasih ya. Oke. Edo, tunjukkan imbitmu. Selamat sore semua. Nyaho imbit teu. Kita pernah perkenalan. Ya, sok. Selamat sore semua.
Perkenalkan. Aing mah ieu teh teu kadenge naeun-naeun Ini suara nanaha sih? Dua, Mika dua. Assalamualaikum. Hai. Selamat sore semua. Perkenalkan aku Eboh. Panjang menon. Eboh gitu. Panggil aja aku si Semok gitu. Ini dia. Edo. Kuat ya masing sireumon. Oke, joget dah, Edo, bujurna, bujur. Iya. Asik. Ho hoi. Ho, iya. Iya. Hei. Aduh, aing. Oh, nak. Nembok joget nasi Edo kalau bujur. Capek lain Aduh, ya Allah, ya karim. Bujurna teh poe-poean. Sok mana bisa temudir jika urang. Sok, ada. Cedori, jangan kalah cedori. Iya. Dek. Ho hoi ho hoi. Hoi hoi hoi. Hoi hoi hoi. Hei. Berean belekuk. Ayo. Kari muter nama eta teh sarua, muter nama. Cici tuh belekuk. Begitu. Pemirsa ternyata ibu-ibu baraya edan kabeh. Eta buka batur si Edo edan bener. Aya aing disuruh. Ari nu joget di luhur sampai ka handap sampai lolong seran mah tuh jigana eun coba. Ebor. Ulah kadut eta mah ngaranna ge. Ebor. Sok lah. Bor nu sok dipake nulis. Bisa. Jeblat. Nani bisa. Hayo. Nani heula. Gedang mainkan. Edo, silakan kapan. Hei, inilah Edo. Suredo. Ayo Edo. Asik. Hei. Dori. Main gitu. Oke Dori, bisa teh Dori. Aku aing mana bisa nake bebelah buka. Kela orang rek ngomong jeung si Edo heula. Hei, kela. Cicing tadi Nenek bisa joget bebelakukan gitu. Guar. Deh. Orang pada aku memang sudah bawaan ya, udah bawa. Sombong. Aku tuh Ada bisa. Bes dia kiai nama. Ya udah kepikiran mah nih. Capek. Orang si Dori ini siksa. Ari mana ya dua anu ada bahasa ikut. Ayeuna pokona mah sok maneh duaan lah. Bulu. Kan biasana ge ari pembawa acara mah nya punya kuat. Soro. Lagi sa aing mah dong sih. Eta bisa tuh. Yang capek bujur nyeri. Ya saha nu boga kekuasaan puring. Nah ngatur-ngatur puring kalahan teh. Teu bisa. Pokona mah urang di dieu kudu adi. Eueuh MC. Gas pokona menurut. MCC. Gandeng lila-lila ini tekanan batin dari kieu mah. Wage. Menurut Ya, Resmi siap. Baraya Salembor. Asnati una age. Sok lah. Ike, ulah tuh bujurna. So, muntir engke jagina kieu. Muntir blak. Kaluhur ka handap. Muntir blak. Kaluhur ka handap gitu. Oke. Hiji, dua, tilu. Edo, lain ku kitu. Ieu tuur seserian kabeh nya. Mata ulah sok mata gampang. Dan teh rasaan masa nanti umur mah asana teh 17 tahun.